Assalamualaikum sampurasun wargi-wargi sadaya, haturan wilujeng patepang dari sarang pribados Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadaya dina dinten ieu pribados kaleresan nuju ngabuburit aya di hiji kampung di kawasan Cisayong Tasikmalaya. Kaleresan di Kampung Palasari, Desa Santana Mekar, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Wargi sadaya supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami titenan kaayaan alam nu endah nu aya di padesaan Kampung Palasari.
Wargi-wargi sadayana sakitu anu kapihatur dina ieu lembur, insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui. Wargi-wargi sadayana wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.